Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa sadayana, tepang deui sareng sim kuring Muhammad Reina sareng sim kuring Raisya Jahra dina acara WG Warta Gagapseun. Dina sababaraha waktu katukang aya hiji tempat di daerah Taman Sari Kota Bandung anu jadi pusat perhatian masyarakat kusabab pernah trending di Instagram. Babakan Siliwangi nyaeta tempat instagramable di kalangan masyarakat, khususna di kalangan para remaja. Upama di sawang tina sajarahna, daerah ieu ngagaduhan nilai budaya sareng ilmiah anu cukup penting di Kota Bandung. Langsung baik ka saderek esa di lapangan. Wilujeng enjing sadayana sim kuring Esa Ramadansyah bade ngalaporkeun kaayaan anu aya di Babakan Siliwangi. Hayu urang tuturkeun sadayana. Babakan Siliwangi atawa anu leuwih katelah Baksil mangrupikeun sahiji wewengkon leuweung kota ti Bandung anu aya ti Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Lokasi Babakan Siliwangi anu teu jauh tina pusat kota ngajadikeun Babakan Siliwangi jadi tempat ruang terbuka hejo anu paling murah pikeun masyarakat Bandung. Oge mangrupa leuweung kota sareng tempat hiburan pikeun masyarakat. Babakan Siliwangi gaduh luas 3 nepikeun ka 8 hektar anu dipinuhan ku sababaraha kota anu ngalengkepkeun ekosistem anu tos aya. Lokasi Forest Walk Babakan Siliwangi babari kahontal. Wisatawan bisa asup ngaliwatan gerbang utama nu aya di Jalan Siliwangi. Letakna oge strategis sabab kaasup area jantung kota. Kawasan Baksil ayeuna kerame di kalangan masyarakat, khususna di kalangan rumaja. Kawasan Baksil nawarkeun tempat anu alus, asri, tur endah, pikeun dijadikeun tempat jang popotoan. Asup ka Baksil teu dipungut biaya. Nganjang wisatawan anu mawa kendaraan dipungut biaya parkir Rp3.000. Ngalaporkeun kaayaan di Babakan Siliwangi. Di dieu seueur pisan pengunjung anu datang ka dieu. Salian ti barudak sakola oge di dieu seueur sepuh anu kunjung ka dieu. Di kawasan Baksil oge loba jajaneun ti mimiti tuangeun hahampangan nepikeun ka tuangeun berat. Salain ti eta, kawasan Baksil oge deukeut ka tempat wisata nu lain saperti Mall Ciwok, Bandung Ju, jeung Poncrot. Di dieu sim kuring nuju sareng salah sahiji pengunjung. Boleh tahu namanya? Namanya Rian. Fania. Dari mana? Dari Cimahi. Pendapat tentang tempat ini? Tempat ini lumayan bagus, suasananya sejuk juga kan, banyak pohon-pohon juga, terus banyak pengunjung dari orang-orang yang juga selain itu ke Bandung juga kan, masuk tempat favorit juga. Alasan berkunjung? Nah, sekedar ingin melepas apa ya, depresi gitu kan, sejenuh gitu. Ya sama aja pendapatnya, soalnya di sini juga murah, gak ada dipungut biaya, paling biaya parkir, terus buat apa di sini kayak rekreasi lagi gitu sama keluarga juga lebih tepatnya, soalnya sejuk melepas pikiran kita juga di sini. Terima kasih. Babakan Siliwangi bener-bener jadi tempat anu asri tur endah keur salaku wisatawan ti sakabeh kalangan. Mung sakitu anu tiasa ku sim kuring dilaporkeun di Babakan Siliwangi, Esa sareng tim ngundurkeun diri. Uih deui ka studio. Hatur nuhun ka saderek SH sareng tim di lapangan. Mung sakitu nu tiasa ku sim kuring dipihatur.
Mugia katampi ku asta kalih kasuhun kalingga murda. Mugia tepang deui sareng simkuring Muhammad Reynal Sareng simkuring Resya Jahra. dina acara WG Warta Gagabse.